Masya Allah, ibu teh di tahun 78 carik di dia. Halo. Asli nama, kawit nama di Bandung. Oh, di dia carik sareng sahawai bu. Iya, janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kami warga baraya anu embut kalembur miwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lagi sadayana. Berjumpa lagi dengan saya di Ujang Desa Cemala. Alhamdulillah, di siang yang cerah ini saya sudah berada di Kampung Palasari, Cihaur Beuti, Ciamis untuk melihat keindahan alam, aktivitas warga dan rumah terpencil yang ada di sini. Mari kita lihat bersama-sama. Nah sahabat, mari kita bersilaturahmi ya sama Bapak. Assalamualaikum Bapak Daramang. Aduh, hapunten diwagel ku abdi. Abdi teh bade widi ngiring kapalihan dieu. Kaleresahan pendak sareng Bapak di dari ieu nuju naraon? Nuju kuli. Mohon. Ieu teh kalabat lembur naon, Pak? Palasari. Palasari. Oh, mohon. Bapak asli orang dia? Istri nanti dia. Oh, istri palihan dia. Tasik kawit mati. Oh, ti Banjar. Banjar ngalih ka Banjar ai kawit mati Tasik. Kawit mati Tasik. Oh, mohon. Tos lami Bapak cali di dia? 23 tahun. Masya Allah. 22 tahun. Iya. Abdi ningalian seur. Ieu teh naon Bapak? Tatangkalan? Kangge naon eta? Iya makanya. Oh, kangge embe, pakan embe. Sebat teh Mohon. Dupi sareng saha Bapak jenengan anak? Ndang. Bapak Ndang sareng? Pak Eman. Ieu teh Bapak kasadi dintenan kana naon? Kuli kayu we, Bapak. Kuli kayu. Kayu. Beternak panginten? Mohon. Ai bertani osok Bapak padah abi ningalnya palihan dia teh seur sawah kitu tah. Karajeunan tani oge sebasa. Oh, alhamdulillah. Mohon. Tah Bapak abi nguping sawarna teh nya kan ieu teh hutannya. Kasebat hutan. Nguping cenah sok aya eta. Orang leuweung. Macan macan tutu mah. Mohon eta leres teh Pak. Namina di leuweung mah. Aya. Di Kapunggur oge aya. Mohon. Alhamdulillah di Kapunggur can nguping ai kajalmi mah tara aya wartos Oh, ganggu. alhamdulillah mohon. Iwati kana sato deui we pangitu kantos ai kana embe mah kitu kana eta teh. embe mah mohon. Kantos tapi ai ka jalmi mah kalau moal panginten mah ganggu. Tapi eta sok kan aya nu kantos mendakan teh Pak. Seueur pan Bapak kan kantos dugikeun ka sanes menak-menakan deui. Dugikeun ka itu dugikeun nago, Bapak nago geus sami da. Itu sia sami sieun panginten. Was Bapak eta kumaha raraosan? Ah da disebat dan dunia lira, disebat keungnya biasa disebat istilah wantu dah kumaha deui dah. Mohon. Nyalira persiapan we panginten tapi da aya teh diganggu panginten asa ulah ganggu itu. Tapi alhamdulillah pangintennya Pak. Alhamdulillah. Mohon. Tah Bapak eta kawitna kumaha tiasa pendak? Tah tiasa pendak nuju mapah ka gunung nuju nyalira kitu istilahna nuju ameng kapalih ditu. Mung da ai alat mah dog mah ai di kampung mah malum nyandak wae. Sadiakeun wae kitu. Tingali pakolebat itu istilahna da ai ditingali disuaikeun kitu aya teh nyampeurkeun bahwa mundur itu maju. Tapi tas dugi ka jalan, Biasana sok aya kitu upanya orang pamitan biasana itu mangartos biasana Pak gitu. Eta oge da asal ulah ngaganggu cek istilahna da anjeunna teh depa biasa depa seperti ieu we seperti ieu mah depa caket pisan gitu. Mun aya Bapak mah ngales teh kana kai da maklum itu mah sato lah pilih ngarontok ari aya kayu mah pakeun aya kana kayu gitu istilahna. Jadi aya panyalindungan gitu di dinya istilahna. Tapi da cicing we atas rada lami teh Bapak bade angkat teh jalan teh dihalangan we Halo. Bila teh kieu depa Cali kayaknya. Terus lami teh Pak. Tahun sabaraha? Tahun sabaraha? Sampai setahun mah penginten aya. Aya setahun. Aya setahun. Eta Bapak tiasanya cek kasana mah menghindar kumaha tah? Ante eta mah da
Itu kieu-kieu we bageut disebut. Cali kayak Bapak Uwi gitu. Bapak mundur atau kumaha gitu tah? Ai kawit mah mohon mundur itu maju tapi dah sawak. surat maju teh maju teu. Teu narajang gitu da bapak ge Mohon. pemain narajang mah pengen persiapan gitu nya istilahna. Mohon. Ayo apa ada nyalingkan gitu anjeunna teh depa. Bapak perjalanan teh pan kehalangan. Duh cek datos selami setengah jam atuh tong halangan jalan biasa cengkat teh gitu deui. Mohon. Rasa itu dituturkeun we. Da bapak arahna arah ka Tongoh gitu, arah ka gunung. Tapi alhamdulillah panginten ayeuna mah Pak. Teu kira teh ganggu. Mohon. Acan aya wartosna anu di budak acan nanti Mohon. kumaha lah Mohon. teh acan. Mohon. Tah Alhamdulillah. ayeuna kumaha Pak? Aman itu teh aya. Ayeuna mah sebatas teh aman. Terus diserelami ka punggung pan karajenan panginten karena me itu sebat me teh sanes me di Pilemuran di kanang di leuweung lah malu di Oh, pada mohon. terepi. Kapungkur mah hampir dikeun ka sisi lembur itu tuh ka polisi. Mungkin kapalih dieu mung aya wengi eta ogena. Cang mah teu keresaheun. Mohon. Kan poek sulukar salingkar. Iya nu poek mah nya Punya Poe mohon kita bulan da namina di bulan puasa itu tadinya. Bulan puasa itu rame nama hari rame karajenan ngaganggu kana sato. Mohon. terus kalapan siki di etang-etang teh kana satu teh kana ingon-ingon teh kapungkur teh. Saya ku eta teh. Nya Kapami abi ayeuna bade ningalian ka Palidieu teu sawias Bapak. Bisa wias moal kieu insyaallah moal. Mohon. Kita teh moal lah. ka kuping pitu-pitunya. Ayeuna mah tos satahun mengalami. Nah, ayeuna seperti apa jadi dia pantas lami 23 tahun. Terus terang lah wilayah situasi pegunungan gitu. Mohon. Upami aya kan tugas pibahayan mah panginten piraku teh di wartosan. Mohon, istilah. mohon. Udah biasa. Kamu istilahna ulah nyalirat teuing lah kasebat duaan mah aya sanos. Kurang kali ge paripaosna. Duaan moal gangguan gitu istilah. Mun atuh Bapak. Sobat hati-hati teh maklum pegunungan pan laleueur jalan. Mohon. Istilahna kada hati-hati dina apa. Mohon Bapak hatur nuhun informasina panginten abi bade neraskeun di lajeng. Mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah sahabat Mojang, alhamdulillah ya sekarang saya teh sudah tepat berada di perkebunan warga dan di kanan kiri serta depan saya teh merupakan hutan ini teh. Kalau ke sana mah merupakan hutan lebat ya. Dan kalau bawah nama merupakan perkebunan ini teh, area perkebunan. Karena kita bisa lihat lahan yang ada di sini dimanfaatkan warganya untuk menanam macam tanaman. Dan juga di sebelah sana teh merupakan area sawah. Dan di depan saya teh terdapat satu buah rumah. Jadi mari kita ke sana untuk bersilaturahmi lagi ya. Mudah-mudahan mah ada orang di sini. Jadi kita bisa sambil menikmati keindahan alam yang ada di sini. Kita bisa lihat ya. Ini teh anginnya begitu kencang, sahabat. Gegeleberan. Sahabat, untuk menuju ke rumah tersebut ya kita harus jalan ke sini nih teh. Alhamdulillah jalannya teh sudah ditembok, jadi tidak terlalu susah untuk turun ke sini. Tapi tetap ya kita harus berhati-hati, takutnya terpleset ke bawah. Masya Allah, suasana di sini teh sangat nyaman, sahabat. Tuh, di sebelah sana teh ada ibu ya yang lagi memanen. Mari kita ke sana.
sini ya terdapat ini teh merupakan tanaman paria. Dan juga di sini ada saung ya, mungkin ini milik beliau. Jadi mari kita ke sini tuh sambil bersilaturahmi sama ibunya. Alhamdulillah ada ya ibunya teh ke sini. Asli ini mah segar sahabat. Anginnya teh kencang sekali. Ibu. Assalamualaikum. Ngiring silaturahmi. Aduh punten ku abdi diwagel. Nembe abi ninggal tekat biar ibu nuju naon di dieu? Oh, nuju ngalawalu nyali rawaya tuh. Eta teh bumi kagungan ibu. Oh, masya Allah. Mung hiji-hijina di dia. Hiji di dia mah. Oh, mohon. Di mana neng? Ibu atau selami calik di dia. Abi Mohon. Dalapan. Masya Allah, ibu teh di tahun 78 calik di dia. Mohon. Halo. Eta ibu mah orang Bandung. Asli nama, kawit nama di Bandung. Eta sarongnya di dia mah. Oh, di dia cari sarang sahawai bu. Sarang putra, sarang cucu. Oh, alhamdulillah ngariung. Ayah terus nanti itu. Oh, innalillahi, mohon. Oh iya teh hasil panen tadi bu. Oh, masya Allah, tuh sahabat. Jadi ini pasak mandi ieu mohon anjing sak aya nu ngideureun. alhamdulillah. Ini hasil panen ibu ya tadi di sebelah sana. Di sini teh ada paria sama jaan. Kata ibunya teh ini teh suka dimasak. Dijual, diical tuh. Oh, diical, dijual, dibuat pasakan di rumah serta dijual. Ya, diical sabaraha bu? Masa di kantongan 2.000, 2.500 jangan mohon ke ngidar teh. Dititipkeun Dititipkeun sama ngidar. Enjing-enjing bisa lah. Oh ya, kieu panen enjing-enjing. Masya Allah. Walu entah gitu. Walu diical sami. Tah kalian icalannya itu kana naon deh? Ayo tumi mah icalan gemuk. Ari ibu mah ada lemur, mun dia mah eta kupun anak. Kupun anak dia mah. Ayo nu ngaturna mah ibu mah di lemur. Eta kat masjid. Rencana no ibu di dia. Ah itu siang ari. Oh, siang tadi. Siang yang barang alat itu ayo kata si wong mah cara ada sok salayan naon. Ieu teh kalau betah kampung naon? Lembur naon? Kampung Kalasari. Ayo teh gunungna masih lebat ke Gunung Sawah kan? Mun suku-suku nama saingan ieu teh masih kana eta ngaremetkeun ka Gunung Sawah. Gunung Bongkok. Iya mana mina Gunung Gunung Bongkok? Salosieun saingan Gunung Sawah. jange tarik nih teh. Kali tonggoh nama Gunung Salosieun. Mana we abi teh di Gunung Sawah. Rasane sih. Gunung Bongkok untuk gitu awal-awal Punten ku abdi wagel. Nah, abdi bade nyalian ka kali itu. nah atuh da eta araya di mana gitu. Araya Ibu sehat. amin. Nah sahabat Mojang, bisa kita lihat ya, itu merupakan satu-satunya rumah yang ibu maksud tadi ya. Rumah ibu yang hanya tinggal di sini bersama keluarga kecil ibu. Masya Allah tabarakallah. Walaupun hanya satu-satunya, rumah itu teh terlihat sangat tenang sahabat, sangat tentram. Karena dihiasi dengan keindahan alam yang ada di sini. Nah, mari kita lihat dari jarak dekat ya. Nah, sahabat, seperti ini ya
kalau kita lihat dari dekat, ini suasana rumah yang ada dan hanya satu-satunya di sebelah sini. Masya Allah, tabarakallah. Ini teh sangat nyaman sahabat, karena selain rumah, di pinggirnya juga terdapat kandang embe itu teh. Jadi tidak terlalu sepi karena ada suara embe. Nah sahabat, ini kalau kita lihat dari belakang rumahnya ya, dari sini juga kita sudah rumahnya teh kelihatan sangat sempurna, indah sekali sahabat. Nah sahabat Mojang, itu tadi ya perjalanan saya di Kampung Palasari, Cihaur Beuti, Ciamis. Saatnya saya pamit mundur. Wilujeng kantun pemios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.